naon ngaranna dahar nage jorok oh, emang hooh deui eta kula teu ngomongkeun sasapu santri kula bage kitu ataupun geus dahar santri mah kula war benapan ka ditu ka kolong kobong lebabe nek kaliwat dak mana cenah napan oh jadi itu tuh di kolong kobong di dulu urut tai bebek tai kotok segala kumaha kocok tuh cek dokter jorok lihat kuman bekas tai ayam tai bebek cek santri ulah loba omong teuing dokter kuman ge modar kuliwat panas mah oh bener atuh eta hari rupa nyala lintuh raroboki nyatuna terus teuing jaranan kumuh elos ku batur bener tak jar sabodo amat nu penting urang terus justru kudu bangga tembongkeun ka santrian ai eta batur nu anu jor teuing hayu terus sekolah ge betul apa betul? Betul. Entah kudu atoh justru ieu mah dijodohkeun jeung santri naon para puluh sang rayasin disesegeun we sumut dia dan cadah doang enak teh mah ngadengeun aja ieu jelema kuari kitu nu diomong bab dunya emang nage dunya kudu boga cek si Abdul Qadir kumaha ngomongna ad-dunya fil yaddi yajuz ad-dunya fil qalbi la yajuz mending kene boga pelak jeng-jeng 100 hektar teu dipikiran daripada boga sawah 2 kotak teu kaburu salat teu kaburu ngaji ngudek pemikiran sawah nu eta nu teu meunang eka mana coba wasilah aya mobil kula diondang ka dieu tereh waktuna datang ti imah tas coba lamun kula leumpang suku mun teu boga tapak sancang kulana naik daun hooh coba wasilah hatina aya kendaraan kiai bisa ngajar der ka musola anu der ka musola ieu der ka anu der ka ieu wasilah kendaraan ku dunya ad-dunya fil yadi yajuz bener gitu nu teu meunang ge fil qalbi dina hate urang pan lain aing lamun geus boga motor deuk ngaji bae apa 5 tahun kak ayo ngaji kek buain ganti oli cenah tah mulai ayo kak wah pokoknya ke anu udah mah ternyata bohong dunia ge ayeuna mah dipake ngaji dipake ibadah atuh jadi ibadah deui ka dunia nage hartos karte tidak eta kembali cek Allah dina Al-Qur'an wala tamutunna illa wa antum muslimun wallahu alam bimuradi ulama lalodar sia kabehan cek Allah terkecuali paena aya dina agama Islam sakumaha Sayyidina Ali ngandika tamamun ni'mati al mautu ala dinil Islam Allah deui pang sampurna kanikmatan maut dina agama kan orang janji irak ibadah ka Gusti Allah irak kiai janjina bareto begitu nikah salat jeung pemajikan rek dibere anak ku Gusti Allah andai kata paladin sedaya maka ditamperkeun pertama nutfah berapa poe 40 poe nu kadua alaqah 40 poe nan alaqah lamun nutfah cimani alaqah getih kimpel mudghah daging kimpel tuluy tidinya dibere tulang ku Allah sanggeus da tulang pakasaunal idhama lahma dibungkus deui ku daging jadi daging kimpel dibere tulang ya awak kurang ya Pak proses manusia teh tidinya laju dibungkus deui ku daging lamun teu dibungkus ku daging atuh bahaya tulang belelompangan naon ngaranna tangkorak lurah eueuh dagingan tulang mah be tangkorak lurah RT lelompangan tulang doang tangkorak RT kiai lelompangan eueuh dagingan hajar ngomong tangkorak kiai haram jadah doang pihlan ku aing bisi tangkorak kiai cek hasil pertikahan para hadirin wal hadirat jodoh orang bahas coba eta
Para hadirin sadaya, proses manusia didamel ku Gusti Allah Subhanahu wa taala tinuhina asal kembali, asalna urang tinuhina bakal kembali ka nu hina mata kieu ulah sombong, ilmu, harta, banda, jabatan baru tadi kiai. Titipan ti Gusti Allah. Kiai ulah sombong ku ilmuna, aing geus dibere pikun matur Allah. Dibere poho bae, dibere teu bisa mah teu bisa bae, betul apa tidak? Jawara ulah saing bang jawarana, kak di dunia udah jago kecuali kotok. Ayah kotok jago. Hirup mah udah sampurna kecuali rokok. Ayah rokok mana? Andai kata jelema sakali nyabok jawara, sakali nyabok ngagoler, bla, ulaning ku malaikat jaga ku tai deh geus eleh. Jam 3 peuting jawara ngerepek betul. Cek tai jawara hudang dia, aya hudang. Cek tai anterkeun aing ka tempatna. Mun teu dianterkeun nyong hangit bae mah dia. Eta jawara pot porongkolan. Eta jawara ngedeng bae, cek tai aing mah kajadian ngedeng nek keluar bae ngecek tai. Nah kumaha? Masa teu patut sombong, nek di mana pijalanan sombong ta urang. Ya Allah. Bener da henteu. Allah mah sombong patut. Naon sebabna? Atuh parigel bae. Pantes Allah menyieun langit sakilegana eueuh tihangan. Nyieun jelema, ya Allah ya Rabbi, anu tadina tina aci-aci kadaharan jadi ngarupa urang. Ku kawasa eta Allah Subhanahu wa taala. Sanajan urang Jepang bisa nyieun Toyota, bisa nyieun Innova, jajal tah nyieun daun cau, jamuan begugeun. Bener gitu? Leres teu? Pan urang janji rek ibadah ka Gusti Allah. Pala hadirin sadaya. Cek Gusti Allah, dia mah tugasna ibadah bae ka aing. Cek Allah, adapun rizki aing nu ngatur. Ai jelema kuari aneh, munasabah cek Imam Ma'ruf Qurhi, waliullah, tokoh sufi di Baghdad. Beliau mengatakan, aneh ka jelema kuari. Kunaon anehna? Cek Imam Ma'ruf Qurhi, ari perkara nu geus ditanggung ku Allah diudag-udag. Ari perkara nu teu ditanggung ku Allah teu diudag-udag. Ieu jelema kuari kitu tah. Mana perkara nu geus ditanggung ku Allah? Rizki Allah nu ngatur. Cek Allah, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Sapali ayat mana? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Cek Gusti Allah, aing nu ngarizkian dia. Bapak dia ge bareto. Cek Allah, aing nu ngarizkian. Nek nanti sampai bingung, ibadah be ka aing cek Allah. Sakitu. Bu, ibu, bu. Saha nu ngarizkian urang? Bener. Coba supaya lebih tambah keimanan dan keyakinan. Ibu-ibu pernah rena anca serian ih bikang ge aya nu teu reuneuh sana dicolok anu ngalpeuting aya teu reuneuh mah teu reuneuh bae. Bu eta orok galibna na jero beuteung 9 bulan galibna, paling sakedeung reuneuh 6 bulan, had akolna hamil 6 bulan, galibna hamil 9, paling kebel reuneuh 4 tahun. Imam Syafi'i imamuna, imam urang hadirin sadaya dihamilkeun kudu jadi ibuna 4 tahun. Mantak bisa aya urang babakan Bandung ieu Mang Makmun reuneuh 2 tahun can ngajuru bae ulah kaget tungguan buka 4 tahun. Bila mana 4 tahun teu daekeun ngajuru bae kakara bawa ka rumah sakit bedah bisi-bisi mah anak bedul. Tuh, tambah 4 tahun can ngajuru bae. Bu, supaya ke harti kula nyeun contoh ya. Eta orok na jero beuteung ibu hirup teu? Sanu ngarizkian? Allah. Naon na jero beuteung ibu aya pabrik biskuit. Sugan aya padagang bubur. Sugan bapak sok nganteurang buras jalan anak Sologodor. Pernah tah henteu eta bapak? Pernah ge nganong doang lah. Geus kacampe mah jiduan ceprot geus teh keluar deui. Sakitu gitulah. Tapi bu eta orok hirup teu? Sanu ngarizkian? Pasangkeun keimanan di jero beuteung padagang bubur eta orok hirup. Mulai eleh teuing eta keimanan. Wipis-wipis amat. Mata kudu dek ara raji hirup. Supaya ngararakan del tak kayak ulah sok degel-degel teu. Terus 2 menit deh.
hahu jurusan kayak makmun ya mah teteh manumpang doang ke makmun kosan hantu naon hantu kumai makmun terus tanya ya udah terus terpukulan terus tuh sampai lebih ke arti borosot de orok ngajuruk ke alam dunia oa apa eta orok terus bisa ngojek apa eta orok terus bisa macul tapi eta orok hirup bu mana rizkina ngadadak susu ibu-ibu barare eta teh ku Allah disediakan getihead diputer ku Allah diintikolkan dialihkan jadi susu kawasa Allah nyadiakan rizki hambana pasangkan keimanan ulah cek otak debae urang boga dua hiji daya pikir dua daya dikir ayo orang kafir daya pikir doang teu make daya dikir teu pasangkeun keimanan da urang mah jalma Islam pasangkeun keimanan hartos jaeta oa atuh kesediakeun mana rezekina ngadadak susu ibu-ibu barare bu mantap kudu daek tanya suan anak bun ganjaranan eta nyusuan anak satu kali nyot 1000 rahmat lamun nyot kumaha lamun nyot sabaraha ribu eta cing supaya kaharti leres gitu leres urang janji rek ibadah ka Gusti Allah begitu ditiup ruh nutfah alaqah mudghah ditiup ruh kan cek Allah alastu bi rabbikum hei cabang bayi cek Allah apakah dia ngaku bahwa ge pangeran dia sadayana cabang bayi jawab baik cabang bayi pi islaman atau cabang bayi pi kabiran jawab qalu bala syahidna Sumuhun Gusti kantenan Gusti teh pangeran abdi sejat taat sejat turut ka parentah Gusti Allah subhanahu janjina marek ibadah ka Gusti Allah janjina marek ibad borosot kabuktianana jawab urang babakan Bandung borosot lahir ke alam dunia eta jelema loba ingkar janji ta loba nepati janji atuh jatah ngaku mana bukti ingkar ulah jauh-jauh salat besesa sesa di pasar sesa ngojek sesa di kebon sesa di laut sesa di kantor kadang-kadang teu salat aj maaf kuring lain keur nyinggung ka urang dieu punten kadang-kadang urang walimah walimatul arus udang kiai 18 udang pori genep dok nekenteki bae kercontoh imam punten pahet kadang-kadang para warinan teu salat sagrup tah tukang rias jeung tukang tenda cara rapen teu salat 2 grup pangantenna ke bedak nabi sikeuna cai udah mah kalunturan teu salat 3 grup tukang para di lur bae 2 poe geus turun-turun teu salat 4 grup kadang-kadang soebul hajatan ge sibuk dengan amplop jeung tamun teu salat 7 grup berarti eta hajatan teh ngumpulkeun jalma nu tilok Pak pupun naon bedana Islam jeung kebo dina salatna ai kebo sok nyatu osok ejo jelek ai kebo mah jukut kitu dibalik kebo sok nyatu jukut osok jelema sok dahar osok ejo kebo sok nginum jelema nginum ai jelema sok salat osok ai kebo berarti lamun jelema tilok salat palain cek aing naon bedana jeung kebo eta kebo ge lebah kana jubur bikangna menyahut sok anjian ih kebo eta mun nyusut tilok kana beteungna kebo lalakina nyusut sungutna moal kana beteungna pasti kana juburna kebo teh sok gitu ya atuh di badan nafsu eta kebo jang ngarti kana bab nu eta mah aja tapi nyerengi dek kebo kaluhur gila eta tersyukur ke Allah cek kebo nuhun Gusti kula geus ngambuang tumbung pamajikan maaf teu jorok tanah atuh bung kebo maka bung ka jelema jorok
coba non bedana kajeng kebo non bedana bener tak ih ya Allah coba dia nanya kula aya wa di kieu ya aya wa di kaji Junaid ka Makmun aya wa di dia ya salakina mah rajin salat pamajigana tilok aya kitu la ilaha illallah aya ki Junaidnya masya Allah aya nu pamajikan mati balik rajin sholat ngan salakina tilok aya nu kitu astagfirullahaladzim ayahnya ada nu kieu ya minantuna mah rajin sholat mitohana tilok aya nu kitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah ya Rabbana ada nu kieu aya nu kieu ya anak incu minantu tetangga eueuh teu salat kabeh aya nu kitu inna lillahi wa inna ilaihi onar sugan budak ieu atuna naonan kata dek salat hidup di dunia mending dibedil cek aing mah dan nyesek dunia oh aya kitu nu ngamahal ke kana beas nu mana nu eta dagekeun cek Allah dina Al-Qur'an annal arda yarithuha ibadiyas salihun mana tante ka Makmun langka ya sarua dikeun kalau di kula langka karena dia doa seorang mahal mun apa annal arda yarithuha ibadiyas salihun eta mah lagam nang nyontok kan atuh lagam kula mah boga kula ge annal arda yarithuha ibadiyas salihun terus sing lagam kula ta mah nak laku nak ente jorta itu dagang cakang tangkil bae maji mak eta aya Junaid daek bae beuri teu daek sapodo annal arda yarithuha ibadiyas salihun cek Gusti Allah saknya bumi cek Allah diwariskan ku aing diciptakan ku aing li ibadiyas salihun jeung hamba-hamba aing nu sok daek ngamal soleh jaeta berarti hakikatna jalma tilok salat hirup di dunia kadang-kadang duniana loba keneh jeung nu tibatan sok salat hakikatna numpang kana sok salat nu tilok ngaji hirup keneh dalam dunia di rizkian hakikatna numpang kana sok ngaji nu tilok puasa hirup dia dalam dunia hakikatna numpang kana sok puasa nu tilok salat hakikatna numpang kana sok salat lain cek aing cekuran lawan kuda kuran buruk tersebut dia ngapa mah lain panggagahna lain panghebatna sarua kula gitu bisa ibadah kan minimal wayana ieu mah kadang hahalaeun dung juma kalau tutut jubur kebo pi hewal aya di nu kitu mending dibedil ka tabok atuh nuk naon jadi ngamalkeun beas manu eta ngan moga-moga kabehan kalau diberi taufik hidayah amin ya robbal mantap sing kararade urang teh pala diri sadaya sok dina imam salat titah mimpin titah neula jadi imam eta lamun urang keur salat Pak aya kiai loba di daerah urang kesembarangan milih ini atuh kamu milih pimpinan yo kadang deui di desa kula ge sarua pemilihan April nu hararade ulah asa ku duit bae kan dicocokan buktina mah 5 tahun dalam dijajah teu kieu teu kanu paitan delok datang kanu manisieun komo katipu eta kakak bener dah henteu teangan nu pimpinan mah hiji kurang rada-rada mending lah eueuh eta si eta daek 2 bungkus sakali daek ngaji eueuh sering datang atas silaturahmi anu susah datang anu ieu datang tapi lain keur boga kahayang boga kahayang konang kulanya keur boga kahayang ini kayak kau ditanya nek mana cenah nek nyalon cager nini weh kok dilau ai kurang geus jadi meh bek katabrak nini oh
Nakuha. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Cek Allah saanya na bumi diciptakan diwariskan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jeung jalma-jalma nu sok daek ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Hakikatan numpang eta urang ka kudu nganuhunkeun kana sok ibadah, kudu nganuhunkeun kana sok ngaji, ulah hewa kana sok salat, ulah hewa kana sok ngaji, ulah hewa ngomong anu magahan bisi kawalat. Ada yang ada yang itu jaheta non beda na Islam yang kebo lamun anda kata tilok sholat sok ayeuna mun ate berarti ibu lamun boga salaki ibu tilok sholat tilok ngaji berarti ibu sarojeng ditumpakan ku kebo nah kita teteh teh berat di buatan kebo hidupnya di urang dia mah kuatannya di buatan kebo gitu dari bapak boga pamajikan bapak tilok sholat tilok ngaji berarti bapak sarojeng maren dekep anakna tilok sholat tilok ngaji berarti anakna anak berarti teh keluarga jadi dia ngaku berarti hari gitu mah ya yang ceramah harapan kebo kabeh ibu bapak hadirin wal hadirat kebo yang berbahagia kagok aing ngeumpeng diondang ka desa kalian nah naonan ka tedek salat hirup di alam dunia urang melak cau nganti memelakeun doang sanu ngadaunan cau Allah udah tinggal gali beta tanahna digali anak cauna menta kata tang terus main cabut bae deui ka kata anak cau menta ngan ulah doang urang ditu urang ancena sok ngomongna aslina bae teh urang Cibuah cenah nya mang menta anak cau aku kadi itu dia kaindungna cenah oh dia mah tama ngomongnya bawang yang cek ulah tama ditanya ku tetanggana teh neka mana neka pasar pan barang amat tipe-tipe mararehe pada lempangna jam 11 mah balik di pasar di mana teh tos di pasar pan lempang bae beda aku cenah kudu guluntungan ada mah naik ojek bener zaman kuari tambah bener teh kita ngomong saralat panganten sarolatnya insya terus bapana sholat, ibuna sholat, anak-anak kayak kudu sok umuran 7 tahun didik ceng sholat 10 tahun tadaikan gebuk cikjana sholat mal dia sekarang mal dia tadek salat di nak sholat mal cek indungna tuh dia mal mah inge mal ih tolol itu berlaku diketik cuma gitu tinggal rade naon bedana atuh Pak Bu mata koyana salat aya da urang mah di dunia cau tinggal melakeun digali anak cauna digali tanahna cep sanu ngadonan cau anu ngajantungan cau nu ngabuahan cau nu ngamiskeun tak kana rasa cau saha ari anu ngalebok buah cau da budak babakan Bandung ngalebatan lalai tetangga Ki Junet ka jantung-jantungna beak kabeh dilalaban tapi ngaji tebeki kak salah tebeki oh eta jelema ulama inget kana eta teh bapak dean teh mun titah milih andai kata ieu mah urang dia coba kula dek dia pilih ya teh mun geus ngadenge ge omongan kula leus teh supaya tambah ngayakinkeun teh kana hate sebab ngobrol jeung kolot mah kudu make contoh yai otakna balelot mata aing paling sarangheuk tamakan ibu-ibu cuk ibu-ibu mun ngaji ribut rame ngobrol bae tuh bu aing ngaji mah kos bapak-bapak tilok karobrol aradem beja molor bae ieu dihewal laku di simpel teh di rumah aya perhatian aing mah aya deket tembok bae urang kitu mah teh kuat paling molor namun dihalokeun kurang dorong mamang mangajina hees bae kumaha jawab anu beda cenah ji jalan ka surga mah jalan ame geus kenaan aya molor tolol aya di dieu kitu kemana coba yang mana ini saya bilang kita supaya taruh yang contoh nanya belajar ya pilih pelajaran pilih tidak milih udah sampai mau bingung batu manyan mobil kakak tidak milih buat bingung cari pulang ngomong terus bingung mending mana pilih ya mendingan boga duit kak tapi teu ka pasar
apa mendingan kakak teu boga duit ke pasar mending mana cenah mending boga duit ke pasar pan kula teu nanya eta mah kita milih bae tadi mending boga duit tapi teu ke pasar apa mending teu boga duit ke pasar mending mana kak cicing lah dia jawab mending teu boga duit ndak naon oh teu boga duit ke pasar tapi hade baik, bagus dijawab sip. Coba belah dia mending mana? Mending boga duit. Kunaon gitu? Ku ngedul teh hirup. Naon? Lain waduh. Dengekeun ya, boga duit. Teu ka pasar, lauk-lauk, tomat, bawang, cabe, sambeleun, heuy, tahu, tempe. Heh, pada kemana tak sayuran? Hadieu, gua teu ka pasar. Bisa barang hakan ka haji lantaran boga atuh jaeta baso-baso atuh mali boga duit ieu kak roti-roti mali boga duit ieu cenah Allah padagang nita ojek ka haji ceng ada dia aing teu ka pasar dia tulu ya kakak teteh dia yang anu tah pabelikeun tah anu tah tulisanna tah duitna sasana ka aing teh deui kurang pamokan heula ku dia bapak mun teu kitu Pak derdek boga duit ya ngeunaheun bener iya mah tetangga kijune tetangga makmun nyaho teu boga duit kalau mabur ke pasar tala tolol keur pedagang pindang potongkol dibulak balik ke toko batur sampai kacoplok kuluna meuli mah hanto cek pedagang na batur mah kuat antri nungguan orang teu meuli cek pedagang nek meuli moal gitu cenah sabaraha duit nu eta 30.000 nu eta cenah 20 nu eta 10 nek mana atuh henteu cenah kula mana lo bae coplok hulu pindang kula atuh sabodo amat awas lamun jelema ka pasar makmun kiai jelema ka pasar teu deuk balanja ulah kebal-kebal teuing di pasar ngaheheurinan pas mendingan gerabal nah sebabna anak macam pemajikan nungguan di imah cek pemajikan ceng neng dia ulah mewek gitu mak bapak dia ke pasar nyawa ngaborong konong bae cen orang balik kunaon teu mauna naon kepat cek salakina kakak di pasar heeh pan kopat atuh sanu belanja neuk naon ke pasar atuh kumaing bae pasea salaki jeung pemajikan masih dikeun teu balanja tapi lamun ibu-ibu begitu nungguan salakina di pasar tuh judul naik ojek diharap 2 kardus diburi 2 karung pepanira bu eta neuleuh salaki ranggidul balanja atoh tah henteu tapi lamun salaki kepat bae atoh apa haren lamun salaki kepat bae hewa apa haren harenok tuh gitu ya awas ulah tinggi kias tapi lamun iba salakina di pasar bapak di pasar ieu naon atuh beas mun di 10 liter aya calaka iya ketongkol bau ieu layur kabeneran pinter imah bapak dia masyaallah ayeuna ieu acut ari ieu utang cek pemajikan eta mah cenah dibelikeun acut jeung utang atuh kapeuting dibelek euci acut jeung euci utang panhareun eta Kak bener teu Bo soalnya saling pengertian betul apa tidak kewajiban salaki pan eta kana pakan pemajikan belah gagabah ai kitu pajarna meureun berat kewajiban salaki berat ting awas sekali deui supaya kaharti lamun jelema ka pasar teu deuk balanja ulah kebal-kebal teuing di pasar sebab ngaheurinan mending garabal nah sebabna anak jeung majikan nungguan di im eta ge kitu kiai supaya kaharti kula nyeun kias lamun jelema hirup di alam dunia teu daek ibadah pukul teu ibadah salat teu beuk ngaji api-ap doang urang babakan ban dia ngaku orang jadah doang jelema di dunia ibadah teu daek salat teu daek ngaji teu daek jeung tetangga takut meninggal ramot nek naon Kang
kebal-kebal di dunia tidak ibadah ngahorinan dun meninggora beres dia urusan. Nah sebabnya anak jeung pamajikan nungguan di imah kiasna malaikat mungkar nakir nungguan urang dalam kubur. Cek mungkar nakir gara ka dia setan jurik dan nungguan di dia. Ibarat tuh anjing kesrek dia poe ditungguan cek malaikat. Haram jadah dia cek malaikat ai dia Gusti Allah diberi jag awak dia jag dunia dia lumayan dia salat teu beuki dia ngaji teu beuki kadang dengan dia hewa hasud teu eureun tabak ka dia masyaallah lamun eta jelema brus asup kalian kubur boga amal anu bagus keur waktu hidup dalam dunia masyaallah lamun hirupna daek ngamal anu sok brus da asup kalian kubur tah apa samemeh datang malaikat mungkar nakir aya malaikat rahmat anu ngabaturan mun lalaki nya kasep nya seungit mun bikang nya geulis jasa ari ku geulis nya seungit cek eta mait saha anjeun nya kasep nya seungit nya geulis nya seung eta makhluk Allah jawab kula teh salat anjeun teh kitu Bu kula teh salat sunah anjeun teh kula teh ngaji anjeun teh kula teh zikir anjeun teh kula teh sedekah anjeun teh kula teh maca sholawat anjeun teh keur di dunia ieu kula ya cek eta makhluk Allah kula diutus ku Allah tentang kebaturan anjeun di dia geus anjeunna ku digeura hees bae nalika datang malaikat mungkar nakir kami bakal jawab pertanyaan anak untung tante lamun ibadah tolol untung ge lamun untung teu pagah puguh ieu urang dia kumaha cek Gusti Allah dina hadis qudsi Allah ngandika naumatal arus hei orang soleh hees dia cek Gusti Allah lir ibarat heesna panganten anyar peponiro awadai kapang pelem-pelem pangeunah-ngeunah pang nikmat-nikmat panganten anyar kuari jang ucep jeung neng lina waduh da lah panganten anyar mantap disebut panganten baru ngah ayo urang mah ka makmun terus terus panganten baringung mantap bingung coba Kak Imam bocor gawehan teh anak 18 kita cingun bengek buduk macam-macam listrik nanti cabut 3 bulan geus teu mayar imam bocor pintu wala sama jika minta talak benar Masya Allah tapi pangenanya ngomong deh pangenanya kamar di back doang berarti salurnya kembang melati jajal asup ke kamar ini siang mau balsa jeung seureuh separuh tapi asup ke panten anyar woi wararangi waduh deuleu spring bed anyar kene jubur pemajikan ampul-ampulan susuk mengkal doang nya bucing calok oh mitoha bager kene adi ipar ngahormat kolot bager kene dahar disuguhan jam 8 dahar jam bakakak jam 10 masuk kamar ngabongkar bakeh kok naon teh pelem teh hirup gitu kan pelem Masya Allah hayang acan hayang atuh balik kawin kunaon kudu modal hirup mah coba kumaha eta Masya Allah diibaratkeun pengantin anyar ngobrol salaki jeung pemajikan di jam 10 beleduk bae subuh eta naon subuh mun teu karasa kumaha guguling geus acak-acakan spray geus papiuh ka mana boa angel nu hiji di juru nu hiji di handap kunaon ku pelem-pelem ku nikmat-nikmat ku ngeunah-ngeunah jadi panganten anyar kitu deui jalma saleh hei hees cek Gusti Allah baik diudangkeun na tiupan kadua tiupan kahiji diruksak seluruh makhluk nu aya dalam dunia idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha
يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Harese tabuk lah kagak apa sarayaro sayor rayo bahkan Bandung betul lagi kujunet dan begitu sarayaro bae tiupan kahiji digelaikan alam dunia ditiup ku malaikat Israel sehat langsung malaikat Israfil gitu niup semprong kabeh gelai malaikat Israel nyabutan nyawa makhluk nyawa dicabutan cek Gusti Allah ke malaikat Israel tangan ku dia makhluk aing geus paeh kabeh cek Allah entos Gusti Allah teu nya sajiacan cek Allah aya keneh ih buku daya cek Israel aya cek Allah saha eta dia ancan paeh cek Allah gitu ayo cek malaikat Israel cek Allah cabut nyawa dia malaikat Israel lempang ka hiji gunung Pak nyabut nyawa sorangan andai kata lamun ngadenge nu kereuna jeritan malaikat Israel nyerina jabut nyawa bisa baratus bisa ngajuru ngadadak kunaon ku jeritana malaikat Israel cek Israel waduh horeng nyeri dicabut nyawa mun nyahoki aing lalaunan nyabut nyawa orang makan Bandung imam panlajubah turudut komo ditiruk salat nah itu iya hak kanan aing waduh cek Israel Masya Allah akhirnya Israel geser wa maut pencabut nyawa maut maka Allah hari tak kena kau baca Gusti Allah limanil mulkul yaum cek Allah ayo saha dia kau nu ngarajat dia di dunia jadi presiden jadi menteri, jadi DPR, diiring-iring, jadi lurah, jadi RW, jadi jadi kiai. Saha cek Allah kau nu ngarajaan. Ayo. Awanan Allah kan nu ngajawab lillahil wahidul qahar. Hanya Allah anu maha gagah. Mantap timan manusia, di mana Kak jalan sombong? Di mana timan? Allah jalan sombong hirup. Mantap karena ke manusia, mana manusia cek Allah. Jaka bagi boga Gusti Allah begitu tiupan kedua ditiup deui malaikat Israfil eta semprong sing horeng semprong tadi serbakeun koren teh tanduk jadi tidak lancip ka dina gede sing horeng begitu ditiup horeng eta teh arwah seluruh umat di zaman Nabi Allah Adam sampai kadugi umat Rasulullah ditiup bos eta arwah kembali karena jasad masing-masing sanajan eta itu ayat 18 jadi murid mau kapahili arwah namoan tetap nanti hujan tenang dirimis terus nah begitu ditiup sahab panggalana diudangkan Gusti Allah Kangjeng Rasul ana awwalun nasi khurujan idza bu'itsu aing cek Rasul panggalana diudangkan Rasul langsung ummati umat kaula mana umat kaula udah makan Bandung nutuk anggapleh jangan tak Rasul mah karunyangan bae eta ka umat Pak umat aing mana ieu mana umat teneangan pemajikan teneangan anak neangan entak bela agama Rasul bela para ulama bela para pejabat anu ngabela Islam kudu dibantu kurang maka alhamdulillah kalau hadirin sadaya di urang aya tah kasakuanana ya Haji Junaidi namun ayat itu amar maut nahi mungkar lapor heula ka nyana bagus sebab FPI itu sebarang nindak Pak tetap melalui jalur agama kita dan jalur negara kita yaitu jalur negara Indonesia sebarang tindak bener teh Kiai kudu didukung minimal ngadoakeun bage urang mah teu bisa betul apa tidak terus tuh terus 2 menit deui tah tiupan kedua
diudangkeun jalma soleh diudangkeun ku malaikat hei jalma soleh udang cek jalma soleh hah sanu udangkeun aing keur hees geunah-geunah kiamat kiamat parang satadi kene ieu hees Masya Allah padahal geus ribuan tahun di alam kubur kunaon ku pelem-pelem ku nikmat-nikmat ku ngeunah-ngeunah boga amal anu sok tapi lamun jelema sabalikna hidup di dunia hardol dahar modal doang urang ngebakan enggak aku baik kak harap jadah doang punten ieu mah berheureuy ieu itu bener baik meren begitu brus asup ke liang kubur nah cek malaikat ini makanan gua begitu dulur 7 lengkah encan ge datang malaikat mungkar nakir geus anu ngabaturan nyahid nyaba nyaconge nyaleho ya Allah ya Rabbi cek eta mait teh mait anu doraka saha dia nya goreng dia ih kalau datang di kedekatan aing eta makhluk Allah jawab atuh pugu saha cenah aing ih kan leuwih kereng manehna jawab eta makhluk Allah aing teh teu salat dia teh aing teh zina dia teh aing teh gapleh dia teh aing teh nipu dia teh aing teh rentenir dia teh nginjem 1 juta bayar 1 juta 300 iya aing kok aing teh maling dia teh aing teh nipu dia teh aing teh minum-minuman dia teh aing di dunia kudu teh katobatan ka Allah aing diutus ke Allah titah ngabetulan dia di dia Allah nu ngabela makanya letik digencet ku bumi cek bumi nah iya cok-cokeun aing dia bareta lempang di lureun aing tangga cumar cengir salat teu beuki dia ngaji teu beuki haram jadah dia digencet ya poe cek bumi nya digencet ku bumi dibaturan ku makhluk model gitu sanu ngabela kecuali amal perbuatan maka mumpung aya kena sisa umur kak ulah putus asa teruskan kenapa putus asa tobat ke Allah karena naon ulah putus asa temenang putus asa sebab naon la saghirata ma'al israr tidak ada kata dosa kecil lamun bari mayang sanajan dosa leutik bu aya teh mah unggal poe tilok make tiungna atuh gede tolol dia ala aing cenah hareup teh kula mah teu kuat dibiasakan terus aduh ngagedean jak teri aing ngagumpluk teh mangkot ngajungkel kapal bener wala kabirata ma'at taubah tidak ada kata dosa besar lamun bari ditobat sanajan sagede gunung karang ai bari ditobatan maka Allah niat bener-bener ala hadirin sadaya insyaallah beak dosana amin ya rabbal amin iya kartos teu ai babarengan urang si pengajian barengan aya masalah itu musyawarahkeun jeung tetangga kudu akur neuk jeung saka akurna mun nya tetangga bener kadang urang harta banda loba yaitu loba ngomong naon teteh di dieu jeung tetangga teu akur sanajan boga baraya beunghar di labuan asup angin tiba-tiba naon yang kendulur gitu ya moal ka di dieu dikerok digedor bener teu betul apa tidak betul eta cing hayeuna belajar hayo setik geus hirup mah dalam dunia ulah sok salah rombong kabeh kudu alakur urang mah makhluk individu nah ieu modal jeung panganten ieu yang ucep sareng neng Lina mun rumah tangga hayang harmonis hayang akur hayang bager cekal 2 perkara hiji biru bahasa Arabna 2 maruah biru bener bager jujur maruah berakhlak nah biru bener bager jujur lamun jelema geus bager, jujur, sopan, berakhlak atuh endah kah? Bener teu? Waduh. Sanajan eta jelema geulis tapi judes. Aya lalak geulis. Neng cek pemuda. Naon dia? Mau coba lagi diteluh dia ku aing cek. Dan kenyawa muter betas pe aing. Sanajan geulis eta mah jore akhlakna jang naon bener. Mata ke pemuda kasep pager neangan pamajikan anu solehah neangan pamajikan anu solehah insya hayang boga pamajikan anu solehah hayang boga pamajikan anu nurut neangan nu buta nurut setam musruk los kesusukan karena dia hayang nu nurut tadi itu
hiji biru dua maruah. Biru bener bager cager, maruah berakhlak. Lamun manusia pedagang bener bager jujur berakhlak cager pak jadi pedagang. Nah pejabat gitu deh bener bager jujur berakhlak, insya Allah diturut ke masyarakat. Nah amin amin ya Rabbal alamin. Itu para hadirin sadaya, mata yang kurang makhluk individu membutuhkan satu sama lain. Bikang butuh lelaki, lelaki butuh bikang, lelaki butuh pemajikan, pemajikan butuh salah, pejabat butuh rakyat, rakyat butuh pejabat, miskin butuh bengar butuh miskin. Maka cek Rasul, man amalan nasa falam yadhilhu. Barang siapa orang yang bermuamalah artinya membutuhkan satu sama lain, falam yadhilhum, ulah coba-coba untuk saling mendolimi. Eta pemajikan osok mandoliman ka salaki bu, jendol-jendol ka salaki ibu. Kudu diaku, kudu kurang dikegepan, kudu disonoan, bener dak? Kudu ato, bukan salah jendol, syukur ke Allah. Alhamdulillah Gusti, salaki abdi mah nyaleutiknya hidungnya jendol hirup deui. Menaon teh, lamun nu rame lagi bae kadeureuh. Mana salaki dia? Itu tuh lalu jendol tuh. Bae Pak, saeukeut. Masuk urang anu aya. Mamang boga pemajikan, Pak euy, Pak. Hei. Bapak-bapak boga pemajikan cerewet, geus teuing ka syukuran bae ka Allah. Alhamdulillah Gusti, pemajikan abdi mah cerewet ngeunahon teu kudu meuli radio. Tinggal nyetel teh betul cek cek unggal poe. Jadi bikang mah kumaha cerewet mesti ditunai ya, bau. Cerewet geus biasa bikang mah. Urang ngomong sakali mah 30 karung. Beneran bikang mah geus ditunah cerewet mah. Mantap lamun teh urang boga pemajikan, goreng akhlakna tapi sabar bakal diberi ganjaran Kangjeng Nabi Allah Ayub alaihis jaeta. Mata kudu saling menutupi. Awas salah jeung memajikan harus saling menjaga. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wallahu alam bimuradi. Ari awewe eta ibarat pakaian laki, ari eta pakaian laki teh ibarat pakaian awewe. Geus lamun geus halal salah jeung pemajikan meunang siling pak. Tugasna pakaian nutupan aurat, salaki ge kitu. Lamun pamajikan aya kakurangan tutupan ku urang ulah sok dibeja-bejakeun. Tetangga ding contoh kumaha pamajikan dia mendingan wariman jauh pangaruh kuda disabaran menang sok ngilu ngaji kanu kaya Junet menang nasihat alhamdulillah wariman teu cerewet teuing. Tuh, pada tetangga bingung nek kieu kitu nage. Ieu bakal dibeja-bejakeun. Ding, kumaha majikan dia? Wow, nya cerewet. Ieu kula sampe ka torek. Nya walak eta ka inung kula. Wow, nya ret. Kumaha eta? Cek tetanggana. Mending lamun ngomong kieu tetanggana. Atuh sabar bae ding, ngaranna ge jelema sugan aya robahna. Mending lamun kitu, lamun kieu dasarna ge dia aing barato kawin kadinya teu cocok. Si eta mah turunan kieu. Pan goyang tahate rumah tangga batur bisa hancur. Tetangga mah kadang-kadang gitu Pak Bu, leres apa ente? Bener apa ente? Singkade makana ibu deh gitu. Mimin. Contoh iya, kumaha salah kitu ya? Wari mah karunyaeun ka ulah. Sanajan rada goreng kene akhlakna. Kecuali urang rumah tangga mun geus teu kuat jeung si eta. Kakarak boleh mengadu ka sabae anu kurang dianggap nasihatna bisa didenge. Karena naon mengadu terjadi masalah. Mana salah ke dia? Ih malah dibeja-bejakeun. Nyam bualak, nyam boki. Nyatuna aing mah. Emang kunaon gitu? Nyam gode. Uapna gitu. Nah hidung gitu kulitna. Coba dia ka ditu. Nah caruriga kitu pagapugu. Masya Allah. Aduh. Dia dasar nage pada tukang aing teu cocok kalau tadinya tuh gitu bae pada tanya. Mending lamun sabar mending lamun gitu nah mata cekel dua biru maruah bener bager jujur berakhlak insya sakitu bae ti kula ka haji sajam setengah kula ngomong kula betelok ngomong sajam setengah akarak di doang nya berarti ya makmun ngalemburna setengah jam ya atuh maaf ya makmun lah dia ngomong ka dieu nya anu leres bae taufik hidayah ti Allah anu salah bae eta mah kabodohan kula pribadi lamun kula nerapkeun hukum salah cek kula kieu horeng cek hukum salah pertama kula astagfirullahaladzim
Nu kadua moga-moga para kiai ngahampura ka kaula sabab kula manusia bodoh li annal insan mahallul khata wan nisyan sakitu nu kapiatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa huwa hasbi wa ni'mar rafiq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.